Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri. Di sini saya akan membaca sebuah cerpen yang berjudul Nuntut Hak Siswa dari karangan Cahya Yulianti. Dina hiji sonten aya saurang siswi anu keur nangtun bari ningali handphonena di gerbang sakola. Kadua sukuna usik unggut nunjukkeun manehna teu ngararenah. Sigana aya hiji hal anu numatak ngicun siswi eta kawas kitu. Hei nenggala, kunaon cicing di dinya? Geura uwih bisi diculik, cek hiji lalaki anu kaluar ti gerbang sakola sabari diuk dina motor si BR hideungna. Awewe jiga abdi mah moal aya nu rek nyulik, tos we darin geura uwih ka ditu buru, bisi mamahna hariwang. Lainna nurut kana omonganna, darin kalahkeun nepikeun motor di sisi gerbang. Tos kitu manehna turun ti motor nyamperkeun siswi eta. Ningali darin nangtung di sisina, siswi eta nunjukkeun beungeut anu hasem. Rinjani keur nungguan Grab kan, kuring di diem mah teh nungguan sorangan teuing hariwang, cek lalaki eta sabari nunjukkeun seri anu nurutkeun Rinjani mah pika sebelan. Lainna balas seri siswi eta kalahkeun ngaledekan. Murid anyar ieu mah emang jelema anu kudu dihindari, gerenteus Rinjani dina hatena. Rin, aya panggilan anu kadenge ti pentaseun gerbang waktu ditingali ku Rinjani nyatanya Satria, babaturan anu rek ngajemput siswi eta. Saaca nyamperkeun babaturanna, Rinjani malik heula ka lalaki anu di sisina. Tos geura uwihnya kaset, abdi tos aya nu jemput. Ningali Rinjani geus aya nu jemput, darin ngadadahan sabari seri nuduhkeun kempot anu manis di pipina. Hati-hati. Isuk-isuk keneh anggota PMR Nusa Bangsa geus ngajejer di sisi lapangan sakola make baju hasna. Para siswa make kaos warna berem jeung bawahan calana PDL hideung sarta sababaraha pelengkap liana sapertos syal, pin, sarta topi anu aya lambang palang merah Indonesia. Salah sahiji ti maranehna nangtung diharep, manehna nyareta Rinjani Larasati. Poc ayeuna manehna ngabogaan tugas minangka Komandan PMR SMA Nusa Bangsa Angkatan 31. Sapertos anu tos urang rencanakan, dinten ieu arurang bade ngiring pasang diri PMR antar SMA anu bade diayakeun di SMA Pelita Bangsa. Mangka hayu urang berdoa sareng kanggo kalancaran acara ieu. Anggota PMR diharepna nunduk bari ngapalkeun doa. Mugia lomba ayeuna SMA Nusa Bangsa bisa mawa piala keur ngabanggakeun sakolahna. Saenggeus sesi doa rengse salah hiji anggota PMR nyamperkeun Rinjani. Manehna nyaeta Fatimah, siswi anu ngabogaan tugas jadi humas. Rin, Bu Dewi teu janten maturan arurang lomba dinten ayeuna, cek Fatimah sabari nampakeun raut sedih. Ngadenge eta, Rinjani ngan bisa narik nafas capek. Komandan PMR eta geus ngadugaan hal kieu bakal kajadian. Bu Dewi salaku guru pembina PMR asa tengah gaduhan tanggung jawab pisan. Sering mangkir dina acara ekstrakurikuler anu dibimbingna. Nyatos we hari kitu mah ayeuna arurang kudu saling ngajaga jeung waspada bisi ayana naon. Muhun Rin. Fatimah anu ditugaskan jadi humas eta anggek surti pas ngadenge ucapan Rinjani. Manehna henteu hanjakal milih Rinjani jadi komandan. Awewe eta gaduh di uwa pamimpin jeung tegas pisan. Teu aneh mun Rinjani oge jadi ketua siswa di kelasna. Prinsip Rinjani mah awewe oge bisa jadi pamimpin anu tegas henteu lalaki hungkul. Sanajan indit henteu dibarengan ku guru pembina, PMR SMA Nusa Bangsa bisa mawa balik 3 piala juara kahiji. Maranehna menang di perlombaan pandu, pertolongan pertama, jeung pertolongan keluarga. PMR SMA Nusa Bangsa bisa menang ku sabab maranehna gigih dina diajar. Ayeuna tos kabayar sagala kacapean keur latihan ti sakola isuk-isuk nepi ka sore. Isukna Rinjani digeroan ku wakil sakola keur nampi artos hasil lomba kamari. Hiji hal anu paling dianti-anti ku anggota PMR nu lain, tapi lainna kabungah anu nyampak teh. Rinjani malah ngan nampi artos anu dipotong sanggeuna ku pihak sekolah. Punten Pak, naha PMR mung kengging artos 2 juta, kedahna kan 3 juta. Cek Rinjani sabari nunjuk artos anu dipasihan ku Pak Imran. Wajar manehna protes ku sabab duit eta memang hak PMR.
Duit 1 juta ieu keur pembina jeung pelatih, tembal Pak Imran. Ngadenge jawaban eta Rinjani masih nunjukkeun beungeut hasem. Kacida pisan sakola bisa motong nepi ka 1 juta. Tapi Pak, henteu 1 juta oge, PMR kan butuh. Tos tanda tangan wae ini suratna. Mun henteu engke PMR ku Bapak henteu diijinan deui aktif di sakola. Teu bisa nanaonan deui, Rinjani akhirna pasrah. Sanajan hatena teu rela hak milik PMR dicokot. Salila manehna sekolah di dieu, Rinjani karek sadar sekolah ieu teu ngadukung minat siswa dina ekstrakurikuler secara ikhlas. Pihak-pihak anu kudu bertanggung jawab justru tara ngabimbing sing bener, ngan nerima duit nah hungkul. Kunaon masih sedih kitu Rin, nu penting kan PMR tos bisa nyokot hadiahna. 2 juta oge cukup meureun, cek Satria menangkan babaturanna. Ayeuna Satria jeung Rinjani diuk di bangku kantin. Lalaki eta mah tos meserkeun teh poci susu 2 ke Rinjani jeung manehna. Rinjani ngageleng sabari ngepalkeun leungeunna. Satria anjeun kudu nyaho, tadi abdi nelpon teh Ratih keur nanyakeun soal hadiah eta. Nyatana pelatih PMR justru teu nampi duit sepeser pun. Teh Ratih jeung Kang Galih ikhlas henteu minta bayaran. Jadi duit eta keur pembina anu sok mangkir di acara PMR. Teu ikhlas abdi mah. Ngadenge omongan Rinjani, akhirnya Satria enggek surti. Nurutkeun Satria mah eta artos PMR teh teu ditampi ku pembina hungkul, tapi ku pihak-pihak lain anu mangpaatkeun hadiah hasil kajuaraan kamari. Rin, abdi oge gaduh kecacaritan ti si Arkan. Anjeunna kan ketua OSIS, cek manehna mah dana OSIS oge sering dimanipulasi, cek Satria bari ngaharewos. Hah, naha bisa kitu Sat? Saur Arkan mah artos anu dipasihan ka OSIS teh teu saluyu jeung laporan kauangan orang tua. Di kamari anjeunna tos kesel pisan siga Rinjani. Waktu eta keneh aya hiji lalaki anu nyamperkeun Rinjani. Manehna diuk di sisi awewe eta. Geus kitu saacan Rinjani nyarekan, lalaki eta kalahkeun ngaluarkeun hiji barang ti kantong celana manehna. Eta kan handphone abdi, naha bisa aya di darin? Tadi aya kelas 10 anu masihkeun ka abdi. Anjeunna terang icu HP Rinjani, kaleresan abdi kan sekelas, cek darin sabari mikeun handphonena eta ka Rinjani. Oh kitu nya, nuhun. Darin seri deui, tapi manehna teu indi ti tempat eta kalahkan cicing di sisi Rinjani. Kunaon sih maneh di dieu keneh, geura ka ditu urang jeung Rinjani keur ngobrol, cek Satria sabari nunjukkeun raut teresep. Nya bae weh kuring di dieu da moal ganggu maneh ngobrol jeung Rinjani. Tapi ieu teh omongan rahasia umum maksudna. Kabeh ekstrakurikuler di sakola ieu oge nyaho duit hak siswa teh sok dicokotan. Tembal Darin sabari malik ka Satria. Kuring kan anggota eskul voli. Ayeuna Rinjani anu malik badan ka lalaki di sisina. Terus ayeuna arurang ngan cicing hungkul kitu. Kuduna arurang kerjasama meh bisa nyokot balik hak anu dirampas kumaha. Satuju sih kuring mah. Ayo kumpulkeun kabeh ketua ekstrakurikuler atawa organisasi di sekolah ieu. Urang jieun hiji rencana meh bisa ngabuka kedok sakola ieu. Tembal Darin sabari ngangkat leungeunna anu geus dikepalkeun. Kawas anu tos direncanakeun ku Rinjani, Darin jeung Satria kabeh ketua ekstrakurikuler ngadakeun hiji rapat keur ngabahas kasus ieu. Kan cindeukeun ti sawala eta, nyaeta bakal diayakeun demo ti para siswa. Alusna deui aya media massa anu ngadukung gerakan ti siswa. Waktu demo geus dilaksanakeun, bukti-bukti geus dikaluarkeun. Pihak sekolah teu bisa nanaonan. Akhirna pihak-pihak anu ngarampas hak siswa benang akibatna oge. Rinjani jeung babaturanna tos jadi angan perubahan keur bangsa ieu. Sanajan skalana can gede tapi geus berguna pisan keur jalma-jalma lain. Intina tong sieun keur nungtut hak anu dijieun keur siswa. Tapi tetep oge siswa-siswa kudu ngalaksanakeun kawajiban di sakolana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.